Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Assalatu wassalamu ala sayyidi kulli muktafa al-arabiyyil hasimiyil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi alladzina qamu bihifdzi syari'ah. Salata wa salama zaimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. La ilaha illallah lam mawjuda lam ma'buda lam matluba lam maqsuda illallah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala aidha fi hadisin ukhra man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala ulama Syekh Jalaluddin As-Suyuti fi kitabih ma mim baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikatu zalikal baita awil masjida awil mahallata wassolatul malaikatu ala ahli zalikal makan wa ammahumullahu birahmati wa ridwan. Shadaqallahul azim wa shadaqallahun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung tipayun pangluhung kalbu kajembaran manah. Uji nu kahiji nu hadir dina ati sanubari urang sami-sami pintonkeun ka Allah Rabbul Izzati. Puja nu jadi panghias basa nu sumarambak dina dada. Sumangga urang panjatkeun ka Allah Azza wa Jalla. Wirahing nitis wanci nu mustari. Ninggang mangsa nu lugina kalayan takdir tetiasa dipungkir qadar tetiasa disinglar. Jauh di jugjug anggang di teang ngalet ngengkeuy ngabandalet ka ieu patempatan teu aya sanes iwati sejak nyukruk ilmu panemu ngalapa ngabisa sangkan urang sadaya tiasa ngejatkeun iman sareng takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tikawit keretegna ati nu nyangkiruk dina qalbu disarengan kumanah anu ikhlas ngalengkahkeun dua dampal sampean ka ieu patempatan sejak ngiringan maulidan. Pamudah-mudahan ieu riungan sing aya dina rahmat sinareng kabarokahan. Amin ya rabbal alamin. Shalawat miwa salam kawilujengan. Pamudah-mudahan salamina dikocor golontorkeun ka anu janten jungjunan. Pembangkit spirit dikala umatna rumit, penyebar sinar dikala umatna samar, pembawa cahaya dikala umat duka dan lara. Ialah dia si jantung hati belahan jiwa baginda Sayyidana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dailap ka para sahabatna, tabiin tabiatna tugdugi ka urang sadaya selaku umat anu senantiasa turut patuh kana ajaranana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pangersa Al Habib
anu kalintang kusim kuring dipihormat sinareng ditedak pidoana pemudah-mudahan wabil khusus Al Habib ngengingkeun kamuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Oke para alim ulama, para kiai, para ajengan, wabil khusus akhirnal kiram Kang Ustad Asep sareng sadayana guru-guru simkuring anu kusim kuring dipihormat oge ditedapi doana pamudah-mudahan sadaya guru-guru urang ku Allah dipaparinan kaistiqomahan dina ngabina urang sadayana amin ya rabbal alamin. Oge teu heula panginten Bapak Ustad Karyo, Pak Ustad Pak Ustad Karyo wasilah beliau gitu nya simkuring tiasa sasarengan silaturahmi di ieu patempatan mudah-mudahan khususna Om Karyo mungun disebut Ustad teh Pak Karyo mudah-mudahan disumputkeun ku Allah gitu lah. Mudah-mudahan Pak Karyo atau khususna umumna urang sadayana sing aya dina pangriksa pangjaga ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oke bapak-bapak anu di kopea nu teu di kopea moal di wilah-wilah sanajan lega tarang lega sulah pamudah-mudahan sing dilaleungitkeun dina kasusah amin. Amin. Ibu-ibu aya ibu-ibu. Ibu-ibu nu ditarariung nu kangarariung pamudah-mudahan dilenglangkeun dina kabingung amin. Amin. Ini pamudah-mudahan sadayana dileungitkeun dina kapusing amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hapuntenna ka pangresa Habib panginten simkuring kumawantun bila lepat mah lepatkeun lepatkeun terus engke lareskeun. Asadayana hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah urang sadaya ngalangkungan takdir ti Allah Subhanahu wa taala dina ieu kesempatan tiasa ngariung mungpulung di ieu patempatan pamudah-mudahan riungan urang sadayana sing aya dina rahmat sinareng kabarokahan amin ya rabbal alamin. Syekh Jalaluddin As-Suyuti anjeunna nyarioskeun anu terkutipanana aya dina I'anatul Talibin bahwa ma mim baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaika. Ma mim baitin tepati-pati di hiji imah au masjidin atawa di hiji masjid au mahalatin atawa di hiji tempat quri'a anu dibacakeun di eta imah di eta masjid di eta tempat illa hafatil malaika terkecuali eta tempat teh diriung ku malaikat alhamdulillah. Jadi urang hadir di dieu teh malaikat ogenan ngiluan. Malaikat ngariung ka urang sadayana. Dek naon eta malaikat wassalatul malaikat. Malaikat maca solawat. Ari eusi solawat di malaikat teh nyaeta magfirah. Artina malaikat mangmentakeun hampura ala ahli dalikal makan kasakabeh jalma-jalma nu aya di eta tempat alhamdulillah. Sadaya ku malaikat dipangmentakeun hampura dosa-dosa urang, dosa-dosa nu hadir dina ieu quri'a maulid, dosa-dosa nu hadir anu ngariung dina riungan maulid dicokotan ku malaikat. Dipiceunaan ka laut, dipiceunaan ka gunung, ngan gunung teu narima, laut teu narima. Naon sababna? Eta dosa urang pangkalan buadag teuing sedosa. Kude teuing. Malaikat bingung, kamanakeun ieu dosa? Kaditu teu narima balik deui, ka dieu teu narima
jalma balik deui. Akhirna malaikat ningali aya jalma nu balik teh heula dina eta riungan, tah eta jalma nu balik teh heula. Akan ngare ulah ke baralik nya. Cenah ke moro Cung di dia nu teu gaduh dosa ngacung. Aya nu teu gaduh dosa aya. Sadayana urang ngagaduhan dosa ngan aya jang naon jang panghampurana dipangmentakeun hampura ku malaikat ka Gusti Allah sabab urang sadaya ngariung dina ieu riungan insya Allah. Lalu kemudian sholawat di malaikat eusina magfirah, sholawat di Gusti Allah eusina rahmat. Ketika innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, malaikat maca sholawat ka Kanjeng Nabi, malaikat maca sholawat ka Kanjeng Rasul, Allah maca sholawat ka Kanjeng Nabi, manusia jalma-jalma umatna maca sholawat ka Kanjeng Nabi. Maknana benten upami ayeuna nu maca sholawatna Allah ka Kanjeng Nabi, maka eusina Allah ngarohmat ka Kanjeng Nabi. Sanes berarti Allah ya Nabi salam, sanes berarti gitu. Ketika innalawa malaikat maca sholawat ka Kanjeng Nabi, malaikat mangmentakeun hampura ka Kanjeng Nabi ka Allah Subhanahu wa taala. Sok sanaos Kanjeng Nabi maksumun tos diraksa tina rupa-rupa dosa. Lalu kemudian urang anu maca sholawat ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Hei Nabi salam ka anjeun, hei Rasul salam ka anjeun, kakasih salam ka anjeun, sholawat salam ka anjeun. Ketika urang anu maoskeun eta sholawat, maka eusina teh adalah doa. Doa saha? Doa urang ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu padahal kembali deui doana teh jang ngadoakeun pribadi urang masing-masing. Ya Nabi salam alaika, hei Nabi kasalametan jang anjeun, hei Rasul kasalametan jang anjeun, hei Rasul rahmat salam ka anjeun. Eusina urang ketika ngadoakeun Kanjeng Nabi kembali deui eta doa teh ka urang. Makana ku guru simkuring nampi lir ibarat kieu jalma nyician cai gelas naonnya gelas aya caian gitu menurutna. Gelas dicician ku naon? Ku cai, ku termos peupeus salumeurna. Gelas dicician ku cai. Tah ieu gelas teh geus pinuh nya. Tah lamun tuluy dicician, maka eta si cai leberanna pasti ka mana? Ka handap. Kanjeng Nabi tos pinuh ku rahmati Allah, Kanjeng Nabi tos pinuh ku sholawati Gusti Allah. Ketika urang maoskeun sholawat lil ibarat urang teh nampi lemberanana eta cai. Artina urang ngadoa Kanjeng Nabi, hakikatna eta teh ngadoa ka urang pribadi sewang-sewangan. Takkan alhamdulillah ketika urang sering maoskeun sholawat, urang sering macakeun sholawat, maka saur Kanjeng Nabi, aksiru minas sholati fa inna sholatakum marudatun alayya. Cek Kanjeng Rasul kitu, aksiru kudu ngalobakeun aranjeun kabeh minas sholati tina maca sholawat ka kuring, fa inna sholatakum dasasna sholawat nu dibaracakeun ku aranjeun kabeh ma'rudatun eta nu ditembongkeun, bahkan eta nu kasaksi alaya ka kuring. Kanjeng Nabi nyaksian ketika urang maoskeun sholawat dina wengi Jumat komo deui ayeuna urang sadayana maoskeun sholawat ka Kanjeng Rasul,
maka Kanjeng Rasul nyaksian ka urang sadayana pamudah-mudahan urang sadaya diangkat umat Kanjeng Rasul. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian di mana dina hijriungan dibacakeun maulid ku malaikat urang sadaya alhamdulillah dipangmentakeun hampura ka Gusti Allah. Wa amma humullahu birahmati waridwan. Allah minuhan, Allah nyampurnakeun rahmatna, nyampurnakeun kasih sayangna pikeun jalma-jalma anu keur ngariung dina eta maulid. Allah nunjukkeun kanyaahna ka jalma-jalma anu ngariung dina eta maulid. Sabab moal aya jalma nu diriung anu ngariung dina riungan maulid tanpa kanyaah ti Gusti Allah. Allah ngalengkahkeun dampal sampean urang sadayana. Allah ngepatkeun panangan urang sadayana. Allah mere soca pikeun maca urang sadayana. Allah masihan panguping pikeun nguping nyaksian dina ieu riungan maulid. Eta mangrupikeun ammahumullahu birahmah. Allah nyaah ka urang sadayana alhamdulillah. Bahkan waridwan insyaallah ieu riungan sadayana aya dina ridho Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian ketika ayeuna urang geus osok ngalaksanakeun naon? Ngalaksanakeun rotama gitu ya. Naon rotama teh Pak? Rotiban. Tah eta hiji rotama. Tahlilan aya teh. Manakiban rotama eusina. Urang sok rotiban, urang osok tahlilan, anu di dirinya urang geus eusina ngadua ka Gusti Allah. Didinya urang eusina maca sholawat ka Kanjeng Nabi. Atuh hikmahna berarti tidinya urang kudu nunjukkeun rasa cinta ka Gusti Allah, hidmat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An kitu. Ayeuna urang eukeun naon? Eukeun ratiban, urang keur ngalantunkeun makna-makna tina eta ratib. Nandakeun urang sadayana ieu keur munajat ka saha? Ka Gusti Allah. Di mana urang nunjukkeun cinta ka Gusti Allah? Atuh aya nu kedah dituturkeun sirot ku urang sadayana. Saha? Nyatana sirot Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saur Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Cek Allah gitu. Qul in kuntum, qul ucapkeun ku anjeun Muhammad, in kuntum lamun bukti aranjeun kabeh eusina umat Kanjeng Nabi Muhammad nyatana urang sadayana tuhibbuna mika cinta kabeh Allah ka Gusti Allah, fattabi'uni maka kudu nuturkeun ka kuring saur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran wahyu ti Gusti Allah ka Kanjeng Nabi melalui malaikat Jibril. Maka ku Kanjeng Nabi disampaikan ka umatna, lamun bukti aranjeun kabeh cinta ka Allah, fattabi'uni maka anjeun kudu nuturkeun ka kuring. Atuh bukti urang cinta ka Gusti Allah teh manakala urang nuturkeun kana sirot Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebelum urang nuturkeun maka urang kudu apal heula sejarah atanapi profil anu ku urang dituturkeunana. Saha profil Kanjeng Nabi Muhammad? Maka dina kesempatan ieu insyaallah sekilas panginten tentang sejarah Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi aya dina patuangan nu janten ibuna. Saha ibuna teh? Siti Aminah. Siti Aminah. Itu Kanjeng Nabi pas sabulan Kanjeng Nabi sasasih dina patuangan Siti Aminah. Kanjeng Nabi disumpingan ku Nabi Adam alaihi salam.
sabab anu ngadungakeun nu datangna ogenan Nabi anu mulia, nu datangna ogenan makhluk anu mulia nyatana Nabi Adam alaihi salam. Didinya Nabi Adam ngadungakeun ka Siti Aminah. Saur Siti Aminah, ya Adam, hei Adam, aya naon ka dieu mun bahasa urang diwaler ku Nabi Adam. Anjeun kudu bersyukur ka Gusti Allah hei Aminah bahwa anjeun entos ngandung anu manda ieu teh mangrupikeun nabi pimpinan saluruh nabi bahkan pimpinan umat sakabeh zaman nyatana nu eusina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam ngadungakeun ka Siti Aminah. Nomor kadua pasasi kadua na ketika Siti Aminah ngandung Kanjeng Nabi, maka Siti Aminah disumpingan ku Nabi Sis alaihissalam. Nabi Sis ngadungakeun saterasna Nabi Nuh sumping ngadungakeun, Nabi Hud, Nabi Idris ngadungakeun sadayana. Pas keur nuju di mana? Nuju dina patuangana ogenan Kanjeng Nabi disumpingan ku para nabi-nabi Allah, para jami-jami anu mulia. Kanjeng Nabi pinuh ku doa kana ngajadikeun sejarah sing atoh ibu-ibu di mana eukeur hamil teh datang saha, datang kiai gitu, datang ustad, datang habib, sumping habib sing atoh ulah ditutupkan pantau ya mah. Aya ustad jangan berkat gebluk pantau tutupkeun. Sing atoh gitu nya. Sing atoh. Nah itu. Sebab ketika Kanjeng Nabi aya dina patuangan Siti Aminah ogenan di dinya disumpingan ku saha ku jalmi-jalmi anu mulia. Ustad atuh Kanjeng Nabi mah kudu mulia. Emak mah keur ngandung kereke sabulan nu datang teh rentenir. Kadua bulan anu datang teh Bang Emok. Serius ka budakna ogenan miluh ieu gitu. Nah, ieu mangrupikeun kemuliaan Kanjeng Nabi masih kena dipatuangan, didoakeun, disumpingan ku jalmi-jalmi anu mulia. Makana bahkan ketika lahir dina berjanji hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswati hadratil qudsiyah. Kanjeng Nabi ketika hadir ketika lahir di hadiran disumpingan Siti Asyah, Siti Maryam eta duanana mangrupikeun bidadari-bidadari surga, mangrupikeun jalmi-jalmi anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ka berlah ayeuna urang ogenan geuningan zaman ayeuna nya mun lahir teh kudu dihadiran kedua hiji saha maraji gitu ya. Nomor kaduana saha bidan gitu tah. Sokanya Rasul ogenan dihadiran yang kada bidanan halus tanya mau daek salat gitu ya. Daek salat mek lancar kasaeuna ogenan kamurang kalina ogenan Kanjeng Rasul disumpingan ku jami-jami anu mulia matakan alhamdulillah Kanjeng Rasul moal aya anu ngelehkeun kana naon kana kamuliaan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ketika lahir nusairat rohatil Atiaru tasdu pilayalil maulidi. Terus kumaha? Wabarikun nuril labdu mimma ani ahmadi. Kanjeng Rasul ketika lahir kabeh anana milu bunga. Burung-burung, burung teh lain burung, manuk ya. Manuk milu bunga. Kupeda dilahirkeun anak Kanjeng Rasul. Alhamdulillah ibu gak dihadiran ku manuk cenah, manuk buek. Manuk kancing. Nah iya, Kanjeng Rasul sadayana milu bunga. Bahkan punten anu jadi pamana seorang kafir Abu Lahab begitu tepatnya. Abu Lahab ketika naon? Ketika lahir Kanjeng Rasul ari Siti Aminah teh mangrupikeun naon namina teh Raina Abu Lahab begitu tepat. Ketika Kanjeng Rasul lahir
eta Abu Lahab teh ngamerdekakeun saha? Ngamerdekakeun saidna, ngamerdekakeun amatna. Lantaran naon? Bahagia Siti Aminah parantos ngalahirkeun Kanjeng Nabi. Nyatan makana jadi sejarah tiap poe Senin eta Abu Lahab dosana ku Allah dibebaskeun, siksaanana ku Allah dibebaskeun. Cacak-cacak eta teh kafir komo deui, muslim cacak komo deui tokek kan. Eta kafir komo deui muslim da eta kafir bahagia ku Allah disalametkeun, ku Allah diberi keringanan. Komo deui urang nu janten umatna, urang selaku muslim bahagia kupeda dilahirkeun Kanjeng Rasul. Ieu sadayana parantos nunjukkeun kabahagiaan ku ayana maulid teh dilahirkeun Kanjeng Rasul. Mudah-mudahan urang sadayana ngengingkeun kasalamatan dunia sareng akhirat di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir, lalu kemudian apa yang harus kita contoh, yang harus kita lakukan ketika kita bahagia dengan kelahiran Rasul, lalu kemudian nundukkeun cinta urang ka Allah, nuturkeun Kanjeng Rasul, di antawisna aya 4 akhlak nu urang kedah dijaga. Mana akhlak urang anu kudu nyontok ka Kanjeng Rasul? Akhlak ka Gusti Allah. La ilaha illallah, la maujuda illallah. Akhlak ka Gusti Allah artina yakinkeun hate bahwa di dieu kieu ayeuna urang aya takdir moal leupas mangrupikeun ketentuan ti Gusti Allah. Ketika Allah memberikan rasa sakit atau ujian, la maujuda illallah, ieu teh takdir ti Gusti Allah. Ketika urang dibere kabahagiaan, la maujuda illallah, ieu teh takdir ti Gusti Allah. Antukna jalma dibere kamiskinan moal matak jadi kupur, jalma dibere ayeuna kakayaan moal matak jadi takabur. Sabab dirina boga akhlak ka Gusti Allah, yakin bahwa sadayana ogenan mangrupikeun takdir ti Gusti Allah. Ketika dirina geus sadar bahwa seluruhnya adalah merupakan takdir ti Gusti Allah, maka tidak ada lagi takdir yang tidak dijadikan ibadah kepada Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Ya Allah, aku jadi tukang ngarit gitu. Aya nu tukang ngarit teh ya. Ya Allah, aki jadi aki. Ya Allah, aku jadi tukang dagang. Ya Allah, aku jadi tukang bisnis. Urang jadi itu jadi ieu kulantaran dirina sadar ieu mangrupikeun takdir ti Gusti Allah, maka la ma'buda illallah, dengan takdirmu ini aku beribadah kepadamu. Bahkan saur Syekh Muhammad Sato di antawisna dina Kifayatul Atqiya, wasrib ila taati waqtan kulahu latat rukan waktan sudan mutasahila, pek jadikeun sakabeh waktu kana ibadah, ulah ninggalkeun waktu nganggur barina mubah. Sakabeh waktu dijadikeun ibadah. Atuh cenah kudu salat. Ibadah bukan hanya salat gitu, ibadah bukan hanya ngaji, ibadah bukan hanya baca Quran, tetapi seluruh anu diwenangkeun ku Gusti Allah ketika ku urang diniatan jadi ibadah, la ma'buda illallah, maka eta perkara jadi ibadah ka Gusti Allah. Tukang kasawah ibadah kasawana, asal di sawana ulah bari ngomongkeun batur gitu nya. Nu tukang dagang ibadah ku dagangna, nu tukang tani ibadah ku tanina.
sabab eta mangrupikeun takdir tu Gusti Allah. Wasrif ila taati waqtan kulahu, jadikeun seluruh takdir nu ku Allah dikasihkeun jadi ibadah. Maka saur guru simkuring, orang yang sukses bukanlah orang yang berdasi, orang yang sukses bukanlah orang yang berkemeja, bukanlah dia punya titel pejabat, bukanlah dia punya titel kiai, bukanlah punya titel ajengan, tetapi orang yang sukses di hadapan Allah adalah orang yang mampu mengolah takdir yang telah Allah berikan menjadi ibadah kepada Allah. Tukang beca cek syariat kasat mata mah jika anu kumaha lain keur ibadah, tapi didinya aya ibadah ka Allah. Ya Allah, ini adalah ketentuanmu dan aku diperintahkan olehmu untuk menafkahi keluargaku. Tidak akan aku bisa menafkahi keluarga tanpa dengan jalan ini. Maka dengan membecanya aku niatkan ibadah. Wasrif ila taati waqtan kullahu, seluruhna rangkaian takdir jadi ibadah ka Gusti Allah. Itu akhlak ka Gusti Allah. Dua, orang terekeun. Dua, akhlak ka indung bapa. Akhlak ka indung bapa kudu dijaga ku urang sadayana. Sabab ketika Rasul ditanya ku para sahabat, "Ya Rasulullah, siapa yang pertama harus aku hormati?" "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." "Siapa lagi?" "Barulah ayahku." Indung ku Rasul dipiwarang dipihormat. Naon sababna? Sabab perjuangan nu janten ibu, perjuangan nu janten indung, eta teh kalintang ageungna. Ayeuna bapak-bapak entos bapak-bapak, aki-aki tos aki-aki, tapi sadayana ge insyaallah ngagaduhan ibu leres teh. Nu lahir tina batu ya. Sadayana ngagaduhan ibu. Cek Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah nu ngaluarkeun aranjeun sadaya dina patuangan ibu aranjeun. Kabeh urang teh kaluaran tina saha? Tina patuangan nu janten ibu. Tidinya makana Kanjeng Rasul sangat mengharuskan kepada seluruhnya jangan menyakiti, ulah nyaon, ulah ngaraheutan manahna nu janten ibu rama urang sadayana insya Allah. Nomor katiluna saha nu kudu dihormati nyaeta salaki ka pamajikan, pamajikan ka salaki. Kade Pak, Kanjeng Rasul miwarang, Kanjeng Rasul nyontoan bahwa nu jadi salaki kudu menghormati istri. Mikanya kanu janten istri ulah sok popolotot. Popolotot ih meuni geuleuh gedolen. Ku Kanjeng Rasul dikumaha dicontohan. Bahkan punten Pak, Kanjeng Rasul ka istrina ka Siti Khadijah teu pernah manggil naon, manggil ngaran. Ya Umairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan gitu. Ku bapak ge panggil pamajikan nu geuneup. Inti nama ka istri gitu nya. Ka bojo urang sadayana kudu naon? Kudu mikanya. Bahkan punten Kanjeng Rasul nyontoan di mana kala Siti Khadijah, Siti Aisyah nuju teu damang ku Kanjeng Rasul masuk di pangkon Bapak. Dilahun Bapak lawan pemajikan ke gering sok dilahun da. Lahun eta teh. Oh berat cenah gitu nya. Berat. Bapak mah keur pemajikan gering, awas ya tong deket-deket tepak ka aing gering. Dilahun Kanjeng Rasul mah. Diusahapan eta Siti Khadijah, Siti Aisyah. Ieu contoh nu kedah dituturkeun ku urang di antawisna. Bahkan punten manakala ayeuna aya caroge ketika istrina teh damang dilahun
tuluy maka eta caroge dosana mululuk satimbang istri nu dilahuna. Alhamdulillah bersyukur boga istri nu gembrut eta bedanya mululuk sok lalamun ku urang teh nandakin nu janten caroge teh nyaah ka nu janten istri dicontohan ku Kanjeng Rasul. Urang kudu nuturkeun fatabiuni pan gitu, tuturkeun kuring cek Kanjeng Rasul. Pun demikian nu janten istri ogenan kudu menghormati anu janten caroge. Ustad ari istri mah da kumaha caroge na kitu kan, lamun caroge na bager pasti istina ge bager. Ari hilir mah kumaha wetan, hilir mah kumaha girang, ti girangna kiruh ka hilirna kiruh, lamun ti girangna herang kali hilirna ogenan herang. Salaki gede ambek aing mah leuwih gede ambek cek pamajikan teh gitu. Salaki molototna ukuran 3 cm, pamajikan mah 5 cm. Leuwih naon? Leuwih biasa. Tapi lamun carogena kanu janten istrina bager, caroge kanu janten istrina nyaah, istri bakal leuwih ka nyaah. Cek carogena kanu janten istrina mami, maka eta si istri pasti bakal nyebut papi kan gitu. Otomatis eta mah mama, maka papa itu abah, kalau abah kali mah emak gitu contohnya. Umi cek salakina maka cek awena abi, itu mah geus otomatis. Cek salakina anaknya Udin kada. Nyebut ngaran atuh awena ogenan nyebut ngaran kada. Jadi orang untuk kenal jaga akhlak orang, contohan akhlak seperti Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kaidu rama, akhlak caroge kanu janten istri, akhlak istri kanu janten caroge. Terakhir akhlak ka guru gitu. Akhlak ka guru sabab man wasola illa bitarkil hurmah wa man sakoto ma sakoto illa man wasola illa bil hurmah wa man sakoto ma sakoto illa bitarkil hurmah. Jalma nepi kana tujuan kupeda ngahurmat kanu janten guru, pegat dina eta tujuan kupeda ninggalkeun hormat kanu janten guru. Bahkan saur Kanjeng Rasul, saya ti jamanun ummati ala ummati minal yapiruna minal ulama wal fuqaha. Hiji zaman bakal datang jalma-jalma jauh ti para alim ulama, jalma-jalma jauh ti guru-guru ti para kiai, maka payab taliyahumullahu bisalasin baliyatin, Allah bakal mere 3 cobaan ka eta jalma. Cobaan nu kahiji ullaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim, ku Allah bakal dicabut kabarokahan dina pakasabanana, naudzubillahi min dzalik. Nomor kedua yusallitullah sultanan dolima, ku Allah bakal dibere pamimpin, bakal ditendenan pamimpin anu dolim, anu ngajak ka umatna kana kagorengan, anu ngajak ka umatna kana kamungkaran, naudzubillahi min dzalik. Tilu nu paling paur, di mana jalma-jalma geus jauh tengah hormat kanu janten guru, teu boga alak ka kiai, teu boga alak ka habaib, teu boga alak ka ajengan, maka yakhrujuna minadunya bi ghairi iman, ku Allah bakal dicabut nyawana di alam dunia bi ghairi iman, tanpa mawa iman seetik-etik acan, naudzubillahi min dzalik. Mudahan urang sadayana ku Allah dijaga tadi alal mauti dinil imani wal Islam. Amin. Urang nyandak iman sareng Islam. Amin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesimpulanana bahwa alhamdulillah urang di dieu nandakeun mahabbah ka Kanjeng Rasul. Mudah-mudahan kenging sapaat ti Kanjeng Rasul anu kedah dituturkeun ku urang di antawisna akhlak. Hiji akhlak ka Gusti Allah, akhlak ka indung bapa, akhlak suami ka istri, istri ka suami,
akhlak kanu janten guru. Maka di mana eta nu opat ku urang geus dilaksanakeun sebagai dasar bukti cinta ka Allah, fattabi'uni nuturkeun ka Kanjeng Rasul, maka nu datang jaminan yuhibbukumullah, Allah mika cinta ka urang sadayana, wa yaghfir lakum dunubakum, tur Allah bakal ngahampura kana dosa urang sadayana, wallahu ghafurur rahim, Allah mere hampura ka urang sadayana, tur Allah mika nyaah ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi'u wa yukabiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il amwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi bi adadi ma fi ilmika. Allahumma ja'alna nuran min nurika wa hijan min hijika wa nasran min nasrika wa haibatan min haibatika wa harsatan min arsatika wa sa'idan min ta'idika ya Allah wal mawahibil idam. Nas'aluka bika wa la nas'alu bi ahadin ghairika, Allahu khaliqul akbar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas solihin, Rabbi hab li minas solihin, Rabbi hab li minas solihin. Allahumma inna hadal ma'hada ma'haduka wa nahnu abiduka wa khadimu dinika. Taqabbal minna a'malana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa ansurna nasran ajija. Allahumma ij'al hadal ma'hada ma'hadan mubaraka mu'ayyadan mansura hadiyan mahdiya nafi'an lil umami wan nasi ajmain. As-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmi Allahi alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna 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 sari'an bi hijatillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilhumul jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Aziz ya Ghaffar ya Aziz ya Ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Saketunu kaprihatur, mudah-mudahan manfaat khusus kangge simkuring anu ngobrolkeunana umum kangge sadayana. Hapunten dina sadaya kalepatan khutbah sofa wada maqadar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.